Anjing. Si Haji Kernal, dia punya video di toko buah. Legeng cicing di toko buah. Gua ngeborong buah reksakan ah. Mana Kernaon jadi dia? Makanya Toko buah saya teh. Siapa makanya teh bantu ka aing teh. Legeng mana namu ke toko buah nu aja ya teh. Makanya siapa RT aing depan muka cabang karena disebut jadi haji 10 kali. Muka cabang nyawa teh mana iya lokasina? Edan, di mananya ya teh? Iya teh nu aya lokasina teh bejan ya ka warga Puncak Tugu, Ancaen, Sagaranten, Purabaya, naon eta teh? Udah jauh tuh Purabaya mah beg pan murah di dieu mah. Oh, beda jeung baturnya? Beda pokona mah sok datang. Bebas ngasana ge meureun. Bebas. We ngeuk ngasana tuh. Gae. Minta ke resep. Lokasina nya Parapatan Ancaen, hareupeun Indomar anu baheula. Oh. Ya, sok ya darah rongkap, serba ada, serba murah. Tah ka warga-warga anu teu nyaranaho sekitaran Purabaya, Cibareg, Beg Sagaran dan Ancaen tos buka toko buah. Serba murah, serba ada, pokoknya mah buahna dijamin salaleger, dijamin murah banget pokoknya mah. Ulah hilap didarkeun.